Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu ngawalar salam abdi mugia Gusti sing enggal-enggal angkat umroh deui. Nu ngawalar salam abdi Gusti mugia sing enggal kapeser sawah deui. Nu ngawalar salam abdi Gusti ku abdi didoakeun mudah-mudahan rezekina tambih barokah. Di juru ngahulang wae teu ngajawab salam abdi. Hadirna jam 22 jika keur aya masalah didoakeun ku abdi salakina kawin deui. Ulahnya atos lah di bumi hiji barokah. Walarhula salamna margi menjawab salam adalah wajib. Assalamualaikum hartosna salamet warahmatullahi wabarakatuh. Urang sadayana hoyong kenging rahmat kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dinten ieu dengan cuaca yang cerah secerah hati bunda bulurah tercinta. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam murid kana utang. Nu ngajawab salam sing kebalayar hutang. Mene bedas amin. Barokah hutang gemuk jigana ye. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi rahmatu junub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad syadiqul mau'ud wa ala alihi wa sahbihi jawil wadud. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan yang utama mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah, kudrat iradat Allah, di ba'da zuhur yang cerah ini kita bisa bertemu muka, bertatap wajah. Pribados tiasa patepung laung sareng ibu anu nganggo tiung, pamprok jonghok jeung emak anu nganggo androk, patepang wajah jeung bapak-bapak anu ngan sakitu-kituna. Ieu teh sapajaten babakan Karawang, eueuh bapak-bapana eueuh. Mudah-mudahan nuju di Sarawah, mudah-mudahan sing barokah usahana, amin. Alhamdulillah, urang sami-sami manjatkeun puja ka Allah anu maha kawasa. Urang sami-sami manjatkeun puji ka Allah Rabbul Izzati. Urang sami-sami tafakur ka Allah anu bersifat Ghafur. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah untuk paduka agung Nabi Yada wa Habibana Nabi Allah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sadayana diangken selaku umatna anu bakal kenging syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti, amin. Alhamdulillah, saatnya berkeliling dari tanggal 2 Rajab bulurah bunda, termasuk subhanallah Cibuaya, Kedung Jeruk ya Bu, Kendal, Dongkal. Alhamdulillah, Bu Haji lagi booming di hilir, amin. Alhamdulillah, penggemar-penggemarnya mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, amin. Dengan silaturahim urang sadena sing paranjang yuswana, amin. Dengan silaturahim seperti ini mudah-mudahan cita-cita ibu nu teu acan laksana di 2022 mudah-mudahan sing enggal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Aya cita-cita anu can laksana di 2022 aya tos 2023 aya. Harayang naon? Hayang umroh geus daftar encan. Sanu mangkatkeun. Ketika ibu daftar haji 2023, ibu, saya bekerja di Departemen Agama sebagai penyuluh agama. Ibu hayang berangkat ibadah haji tahun 2023 nembe daftar, insya Allah ibu harus menunggu 50 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan sadayana para calon-calon hajah, amin.
Samping bapak-bapak oke calon-calon jenazah. Alhamdulillah yang sangat saya hormati pengatur waktu, penata acara, mudah-mudahan beliau dimuliakan Allah, amin. Wabil khusus Bapak Ustadz Rahman sebagai ketua PHBI, mudah-mudahan beliau sehat selamanya, panjang umur, berkah rezeki, amin. Wabil khusus Bapak Ustadz Yahya Zakaria, mudah-mudahan anjeunna sing sehat salalamina, amin, panjang yuswa barokah rezekina, amin. Wabil khusus Bapak Endang Sofyan, sahabat kami di penyuluh agama, alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Endang Sofyan senantiasa menjadikan figur terbaik karena kita bekerja di Departemen Agama sebagai penyuluh agama, alhamdulillah. Wabil khusus Haji Nelin selaku sesepuh, mudah-mudahan para haji hajah anu aya di Babakan Karawang, mudah-mudahan haji hajahna tong disebut 2 kali, sebab haji 2 kali mah narana Haji Muhyiddin. Mudah-mudahan insyaallah para hajina sing jantan haji anu dermawan, haji anu bager, mudah-mudahan ada perubahan setelah Isra Mi'raj, amin. Wabil khusus Haji Ian, mudah-mudahan beliau sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki, amin. Wabil khusus Haji Diding, mudah-mudahan insyaallah berkah rezeki. Nah, khususon buat bunda tercinta Ibu Lurah, alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Lurah selalu menjadi pemimpin yang amanah, dan alhamdulillah sedang mengajukan ke Bapak Presiden Jokowi, Bapak Lurah Ibu Lurah Kabupaten Karawang minta diperpanjang 9 tahun. Siap Bu Lurah? Siap, alhamdulillah. Jadi 5 tahun mah can kabual eta hutang teh, alhamdulillah. Ditambah jadi 4 tahun nanti, alhamdulillah. Insya Allah, mudah-mudahan bundaku tercinta yang selalu PC, yang selalu telepon, yang selalu komen dimanapun saya berada, alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah beliau sehat selalu, samawa bersama keluarga tercinta, sukses menjadi lurah yang amanah, amin ya Allah ya Rabbal. Karena saya disimpan di Pokja 1 kabupaten, sering mengadakan Zoom meeting bersama Ibu Lurah se-Kabupaten Karawang, maka Bu Haji sebagai penyuluh agama, insya Allah tugas negara saya lakukan, tugas Allah saatnya saya lakukan, mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat, alhamdulillah. Selamat datang Bapak Ustadz, mangga berserta rombongan, alhamdulillah. Maka insya Allah sadayana para ustadz sing sararehat ya banyak, sing nyaah ka ustadz supaya ilmu na manfaat, maka insya Allah ibu sing nyaraah kabu ustazah komo kabu amil nya, sing nyaah kabu amil, mudah-mudahan sadayana aya dina kaberkahan, amin amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, peristiwa Isra Mi'raj ini subhanallah booming di mana-mana dilaksanakan, termasuk sekarang Babakan Karawang. Karena ini asli bukan orang Pajaten, ini ada orang Bogor, ada orang Kepuh, ada orang Karawang yang senantiasa berada di daerah Babakan Karawang. Mudah-mudahan daerah Babakan Karawang akan menjadi masyarakat yang madani menuju Karawang yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, amin. Maka insya Allah tausiah Isra Mi'raj sukses bukan karena mubalighahnya, tidak, bukan mubalik yang kondang maupun yang kandang, apalagi mubalik artis dan selebritis lilah teuing di selfie na. Maka insya Allah walaupun saya kandang, tapi insya Allah akan saya sampaikan setajam silet. Dada semua mual tersinggung ngajina, mual ngambek, mual ambekan. Oh paeh murun ta eta ta, urang Pajaten teh paeh murun. Ciri khas bunda, alhamdulillah, barakallah, amin. Semoga acara ini berjalan lancar, amin. Dan insya Allah diawali dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jawab.
بسم الله الرحمن الرحيم Allah. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, yang sangat saya hormati Ibu Guru Tuti. Saya datang jam 10 pagi, pulang dari Pemda Kabupaten Karawang, izin dulu kepada Ibu Bupati karena setiap Jumat saya tidak pindah, tidak pernah menerima job karena ini untuk Pajaten, untuk insya Allah Babakan Karawang saya terima jobnya. Alhamdulillah saya doa istirahat di beliau. Alhamdulillah, semoga kebaikan Ibu Guru Tuti dan seluruh para panitia Allah ganti dengan berlipat ganda, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga terima kasih kepada Son yang mengatur suara kami, alhamdulillah, sehingga suara saya sampai ke sana kedengeran. Mudah-mudahan tukang Son insya Allah rezekinya tambah berkah. Nu kamari mas Son teh nganggur wae pan aya corona, aya nama mudah-mudahan kembali banyak jobna, tapi tetap istrinya satu yang di rumah, ulah macam-macam tukang Sonnya, insya Allah berkah. Juga ini terbangan hadrah dari Al Hidayah Babakan Karawang. Subhanallah, mudah-mudahan kita senantiasa cinta sholawat, semangat untuk senantiasa Karawang bersolawat, amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan menjadi regenerasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa nyajangnya, insya Allah sing barokah sadayana. Alhamdulillah, iya kameramen, alhamdulillah
Mudah-mudahan kameramen yang memoto ibu semuanya nanti ada malam di acaranya. Insya Allah saksikan nanti malam Isra Mi'raj di Babakan Karawang, ada di Indomaret. Ka Indosiar macan nepi ya, insya Allah mudah-mudahan berkah, amin. Alhamdulillah jamaah hadirin rahimakumullah, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ayah di mana teteh? Di Mekah. Haroyong ke Mekah hoyong. Mudah-mudahan insya Allah suatu saat ayah nasib nisab nasob ibu berangkat ke Mekah bersama keluarga, amin. Masjidil Aqsa ayah di mana teteh? Teh di Cibuaya. Masjidil Aqsa berada di Palestina. Inilah sejarah yang harus kita imani. Semua rame, seluruh umat Islam hayang rajaban, rajaban, rajaban. Semuanya antusias karena berdasarkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pengorbanan ibu, baik hartana, baik pikiran nana, baik tenaga nak, semua akan diganti oleh Allah dengan 70 kali lipat pahala nak. Apapun yang terjadi, semoga sedekah ibu akan menjadi wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ulasian. Setelah ini Allah berikan rezeki yang berlimpah ruah, amin. Bahwasannya perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril, semuanya ini adalah tugas dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk seluruh umat Islam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulah rame hungkul saukur rajaban, rajaban ai di Karawang mah bade naon ibu rajaban, rajaban rakna teh aya ranginang, aya teu ranginangna. Jimna teh jibu hiji ge seubeuh sok aya roti, aya rotina. Bana teh bongko, aya bongkona, aya alhamdulillah. Wih salaki nanyakeun mamah menang naon rajaban teh, abdi nyumbang 20.000 ngan bongkona di bararie. Bukan berbicara makanan di sini, tapi tentang akidah kita, tentang iman kita kepada Allah Subhanahu. Perjalanan malam tanggal 27 Rajab inilah yang dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditugaskan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril. Insya Allah ini perjalanan yang harus kita imani, bukan percaya dengan logika. Betul ibu? Semoga setelah Isra Mi'raj ini ibu-ibu insya Allah Babakan Karawang Pajaten akan menjadi ibu-ibu yang beriman dan bertakwa. Jadi tos rajaban teh rajaban ban anu panggede-gede nate doser, tapoe ieu teh Babakan Karawang teh ku abdi rek di doser. Ridho ngajina ridho, moal balik ti heula moal pundung rek di doser ku abdi. Bagaimana tentang siksaan Allah bagi orang yang senantiasa meninggalkan sholat 5 waktu, betul? Maka insya Allah sadari diri kita sudah tua. Ibu teges karolot, ibu ulang ngongoraan wae ayeuna mah kudu kokolokeun. Lain hari deung lain. Hari ini mari kita introspeksi diri, mawas diri, membenahi ibadah urang ka Allah menjadi yang lebih baik. Ulah rajaban diperingati kadang-kadang subhanallah eta masjid salat subuh eueuh siang. Ieu pinuh salat subuh DKM pinuh. Pada DKM ieu salat subuh pinuh ka luar-luar pinuh. Pinuh kunaon? Aku reungit astagfirullah. Makanya diadakan rajaban ini adalah ulang tahunnya sholat, diingat-ingat sangkan aringat, dieling-eling sangkan. Semua manusia yang ada di dunia yang mengaku Islam tidak boleh meninggalkan sholat, karena sholat adalah kewajiban. Jangan sampai terjadi musik sok ulang lamun durbadu kalah murungkut trongkokol kalah morongkol di adanan di adane di kentonge ora teka di adane di kentonge ora teka eta majal macilaka
eta mah jalma cilaka. Alhamdulillah, inilah nada dan dakwah bersama terbangan Al-Hidayah yang ada di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insyaallah tadi Ibu Lurah RT ini sangat bermakna dan bermanfaat. Alhamdulillah RT sok sholat subuh berjamaah. RT di dia sholat subuh berjamaah. RT bising ayah RT nutara sholat subuh mana RT? Bising ayah RW di Pajaten teresep karena mauludan, teresep karena rajaban, pecat Bu Lurah. Betul. Masyarakat hebatnya Jokowi menjadi presiden, tapi RT yang paling hebat. Ayah RT teh singkatan riweuh terus. Ayah RW riweuh wae. Kemarin nguruskeun vaksin we, komo keur nyebut aya corona nguruskeun malodar wae. Tah ayeuna mah insyaallah RT jeung RW bakal pangpayuna lebet kana surgana Allah lamun RT pangheulana maotna. Insyaallah Pak RT mana ngacung RT? Pak RT alhamdulillah. Terima kasih Pak RT yang sudah hadir. Awas. Ulah dijaipongan hadir pengajian Bung hadir. Awas. RT ini akan menjadi figur yang terbaik. Contohin masyarakat memeh lurah oge RT heula. Mantap insyaallah. Nu pasea ribut BBJKR, anu mabok di nu hajat BBJKR, aya randa ceurik BBJKR. RT pagaweana ribut terus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaallah Pak RT, saya sebagai ketua pengajian rumah dinas bupati sudah 3 periode 15 tahun saya di Pemda. Dari zaman Ade Suara Selika, Selika Jimmy, Selika Kang Aep, alhamdulillah saya bertahan menjadi ketua pengajian rumah dinas bupati. Nanti saya ajukan gaji RT di tahun yang akan datang UMR. Amin. Kayak gaji RT ku saya dibejakeun kabupaten nu ayeuna nu arek jadi nu anyar hayang 10 juta ngan engke tahun 2080 RT na paeh manten. Alhamdulillah. Bu, Ibu, jadi judulnya sekarang, materinya sekarang insyaallah dengan peringatan Isra wal Mi'raj kita tingkatkan ibadah salat, salat, salat. Awas. Bising keneh aya di Pajaten ibu-ibu nu sok wani ninggalkeun salat. Mana ibuna? Salat teh ngan wegah jeung wegah wae. Aya nu wegah wae aya. Aya salat teh nu hoream wae aya. Sholat kehese sodakoh kehese ibadah kitu wae. Sholat kehese sodakoh kehese ibadah kaleke kitu wae. Yo Ya Rasulullah salam alaik ya Rafi'an syafi wa daraji afatayaji rotal alami ya uhailal juru diwal karami. gitu pas teruna. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka disinilah kewajiban. Wahai son, awas sholat jangan ditinggalkan son. Nguruskeun son we engke di kuburan moal aya son moal. Moal di kuburan moal aya nu nanyakeun hayang ngejawab son eueuh. Kameramen, sholat nomor 1. Betul? Dimanapun anda dihajat manapun sholat adalah nomor 1. Karena sholat ini adalah curhat sama Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. As-sholatu imaduddin paman aqamaha faqad aqamadin wa man tarokaha faqad hadamadin. Sholat tiangna agama, sing saha jelema mendirikan sholat berarti mendirikan agamanya. Siapa orang melalaikan sholat merobohkan agamanya.
Jadi tugas Allah dari langit pertama sampai langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, Allah memberikan tugas, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kacida pedagongna orang Pajaten babakan Karawang lamun utara daek ibadah. Betul? Sadar, sadar, sadar. Sing daek salat, sing daek ibadah. Kayak dikubur ibu sorangan, salaki ge moal nulungan ibu. Leres ibu? Sadar. Maka insya Allah ulah aya kejadian di Pajaten ya bo, piknik ke Kuba Mas, ke Aljabar Bandung, subhanallah bandang dibawa, hurang dibawa, sambal dibawa, mukena tinggalin. Kita sholat kalau nggak hulang wae. Maka insya Allah apapun yang terjadi jangan sampai hajat meninggalkan sholat. Awas, pedah make bulu mata merenya, menik teu sholat acan. Komo ma ileung ma ici ma engko ma dasi eta babantu ku kumbah piring. Menit sholat acan dibere 300.000 oge. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim. Tos yang penting mah aya nama urang mah menjadi istri-istri yang solehah, menjadi istri-istri yang beriman dan bertakwa. Amin. Karena ini adalah tugas Allah, kewajiban kita sebagai umat Islam. Ma, sholatnya mah ya? Ya, sholat kewajiban. Tapi tidak cukup dengan sholat 5 waktu. Rangkit insya Allah dalam keadaan yang ada pun ayat nama subhanallah Cianjur dilanda dengan musibah gempa 1500. Bukan rumah seperti ini em-eman, bahkan rumah Lesti pun hancur. Laras ibu, ketika Allah memberikan ajab, ya Allah karena nu di Cianjur tara daek salat ketika aya gempa mah imah dara rubuh. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Gercan ayah gempa mengajedo gue taradek sarolat. Maka jangan Anda tinggalkan sholat dalam keadaan apapun, insya. Karena sholat ini adalah rasa tawadu kita, rendah diri kita kepada Allah yang menciptakan sejagat raya. Alhamdulillah, gempa, musibah, angin, puting beliung, subhanallah. Kamari abdi di Ciagem pas selesai doa, angin semua dahsyat, subhanallah, panggung rarubuh. Abdi berada di Ciagem kemarin, tapi alhamdulillah pas setelah selesai doa, alhamdulillah, ibu sieun ku ajab Allah, sieun ku siksa Allah, sieun. Maka camkan dengan apapun ibu, rek hajat, rek piknik, salat adalah nomor 1. Betul? Jangan sampai ibu-ibu di Pajaten kejadian siap pulang ngobrol subuh kesiangan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Aduh, bablas. Ari menang BLT ditanya KTP na agama naon ibu? Nah kunaon ngajedog gue di jam 7 teta BLT can cair-cair nepi ka asar teu sarolat zuhur. Aya nu kitu aya. Islam naon eta? Komo RT ngupulan we KTP agama Islam jamaah teu tita salat heula. Salat bung ke cair salat heula salat. Anu ceuk tara salat teh aing isukan ge salat teh aing wararga salat wae. Aya nu kitu. Inilah dunia yang sudah fana. Manusia digoncang dengan salah satunya godaan setan. Hese kene ibadah padahal dunia ini sudah tua. Betul? Yuk sadari. Hari ini menjadi introspeksi diri, mawas diri, membenahi ibadah urang ka Allah sing langkung sae. Amin. Lalu apa yang terjadi? Keanehan-keanehan di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj insya Allah akan saya bahas. Ya Rasulullah, lihat umatmu, ini adalah siksaan buat umatmu yang berani meninggalkan sholat 1 waktu, maka digeret dugi kangalelet subhanallah kulitna, lalu dipecah-pecahkan kepalanya sampai berlumur darah teu katingali beungeutna. Itu siksaan Allah, digeret ke alam neraka jahanam namina. Astagfirullah. Bu,
Ibu Alim diseret ka neraka Alim. Ibu Alim dipecah-pecahkeun sirahna ku Allah nepi ka hancur nepi ka teu katingali larai Ibu Alim. Awas. Inilah ajab Allah yang sangat pedih. Maka insya Allah apapun yang terjadi, sholat adalah kebutuhan kita. Leres Ibu? Insya Allah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Tos judulna sholat, maka laksanakan sholat. Ulah ayat di masjid ya ajan, as-salatu khairum minan naum. Ku RT di Tembalan teu sholat subuh ge teu naon-naon. Di Tembalan ku Pak RW Karakudang jam genep RW nutu sholat subuh dihakan maung sia. Maka insya Allah kadang-kadang tarik selimut komo lamun keur girimis bunda nya hujan ngaririncik asa ku wegah wae. Leres Ibu? Inilah Ibu keur dikekepan ku setan. Maka apa yang terjadi kalau Ibu lihat di sana ada kebun yang lega, lalu Ibu melihat sosok malam aya jelema eueus sirahan ngaranna naon di Pajaten? Jurig. Mantak lamun bapak-bapak salaki Ibu teu salat berarti Ibu salakina jurig. Ceuk rek tersinggung rek balik ceuk. Rek ngondang deui ceuk budak hajeun aing lobain ngondang bodoh teuing. Betul? Jadi salaki Ibu lamun tara daek salat bejakeun ka salaki Ibu ngaranna salaki Ibu salat teh Bu. Henteu asup. Seuceum mah mani jujur henteu. Astagfirullahaladzim. Ah. Oh Pak RT ngaranna jurig. Oh aya RT jurig. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itulah kewajiban. Bangkit. Tidak hanya sholat 5 waktu tetapi bangkit 3/4 malam. Harudang tengah peuting geus saladar urang teh geus kolot. Osok harudang tengah peuting osok. Jam 2:30 osok. Arek ka mana? Yai. Urang Pajaten mah kiih we kiih. Ai ka ustazah mah ulah kiih, pipis. Kiih mah domba tuh di kebun tuh keur kari domba. Adanya Bu, sok bangkit 3/4 malam laksanakan qiyamul lail. Salat yang pertama adalah insyaallah Ibu mandi tobat dulu ya Bu. Tos mandi tobat ngabersihan kurang manusia punya banyak soal ya Bu, banyak salah. Apapun yang terjadi kita banyak dosa. Salat ya Bu. Yang pertama adalah syukur wudu 2 rakaat. Suatu saat Ibu bakal diwuduan ku Bu Amil. Ayo, rek diwuduan ku Bu Amil apa rek wudu sorangan? Awas Bu Amil ya. Insyaallah. Lalu setelah sholat Ibu syukur wudu, sholat tobat ke Allah karena kita manusia banyak salah. Setelah sholat tobat Ibu sholat hajat. Bising di usia 40 tahun can aya nu umroh acan. Abdi 6 kali umroh bunda, alhamdulillah semua dengan kosasi. Kemarin September diongkosan oleh wakil bupati Kang Aep. Berangkat mama, doakan Karawang yang kemarin sedang bermasalah. Alhamdulillah kosasi, ongkosna dikasih. Mudah-mudahan Pajaten biasa angkat dengan cara gusnah, gusuran tanah, baru gak ke tanahna. Kamekah dengan gusuran sawah, baru gak ke sawahna. Oh digusur naon tuh. Ini sebodoh teuing lah ya Bu. Yang penting mah aya nisabna ya Bu. Biasa angkat ke Mekah. Amin. Lalu setelah sholat hajat, ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tili mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hiji deui satu acan abdi maut, satu acan Israel mencabut nyawaku, abdi hoyong rombongan bersama keluarga berangkat umroh. Insya setelah sholat hajat Ibu sholat tahajud 5 kali salam, lalu Ibu istighfar di bulan Rajab penuh dengan istighfar. Yuk Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Iya Bu Lurah di atas Bu Lurah kanggo bengsina Pak RT Fi Rajab wa Sya'ban Rabbal
Ramadana wa hasil. Anu balager mangga pilih pada nyawer berkah. بارك لنا في رجب وشعبنا Balikna Ramadana wa hasil مقاصدنا Iya sadaya jamaah mugi sehat walafiat, sehat lahir sehat batin, sehat jasmani rohani. Iya sadaya jamaah mugi rizkina barokah, sing enggal-enggal angkat ka Mekah ziarah ke kota Madinah. Allahumma barik. Hatur nuhun jazakallah khairan kasiro. Yo babakan Karawang, jadilah orang kaya yang dermawan, jadilah orang miskin yang penyabar. وحصل مقاصدنا Bulan Rajab bulannya Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi, bulan Ramadan bulan ummati, semoga dosa diampuni. Allahumma barik. Hatur nuhun. رجب وشعبان Hatur nuhun. رمضان وحصل مقاصدنا مبروك ألف مبروك Ya Allah, Ibu Lurah, ya Allah. مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك Hatur nuhun mama, hatur nuhun. Berkah 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 berkah. عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك سلامت hari milad semoga dapat rahmat. Ya hatur nuhun jazakallah khairan kasira. Terima kasih hatur nuhun ya Allah ya Rabb. Nuhun 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 barakallah amin. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk, mabruk alfa mabruk ya hatur nuhun mama haji, nuhun mama haji nuhun. Selamat ulang tahun. Alhamdulillah jazakallah khairan kasira. Berkah berkah berkah. Berkah turun Hatur nuhun. dari Allah pengampun. Hatur nuhun mama. Nuhun nuhun. Hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaiki mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk mabruk alfa mabruk alaiki mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabruk alfa mabruk alaiki mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk mabruk alfa mabruk alaiki mabruk mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Udah sini aja. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda. Terima kasih jamaah Al Hidayah Babakan Karawang. Semoga di usia 56 ini
menjadi usia yang barokah. Usia boleh bertambah, tapi kesempatan hidup berkurang. Semoga di usia 56 Wajoyo tetap eksis, amin. Tetap sehat dan panjang umur. Semua akan menjadi udhuni astajib lakum, menjadi doa yang diijabah. Terima kasih atas kejutannya. Alhamdulillah, semoga semua menjadi yang barokah. Jambu kulutuk buah melon, dilanjut Bu? Udah ngantuk belum? Baik, insyaallah. Yang kedua, kembali ke laptop. Tadi anu taradaek sholat disiksa ku Allah, dipecah-pecahkan kepalanya sampai berlumur darah. Yang kedua, ya Rasulullah, lihat umatmu yang sedang menggunting lidahnya panjang deui, digunting letahna panjang deui, digunting letahna panjang deui. Itulah seorang ibu yang berani berbuat gibah, disiksa ku Allah, letahna bakal digunting sampai hari kiamat. Maka inilah ibu-ibu, jangan pernah berbuat gibah, ngomongkeun batur. Aya nu sok bibirna jebak-jebewe aya. Aya nu sok bibirna jebak-jebewe aya. Kamari mah corona make masker, ayeuna mah teu make masker, kaciri deui jebak-jebena. Leres ta Bu? Meuni teu kaok ongkoh ngaji nya Bu, eta bibir teu diwengku, letah teu tulangan, bibir insyaallah akan menjadi bahaya karena bibir itu adalah akan menjadi malapetaka. Betul? Ieu mah tatangga kabeli kulkas 17 pintu, oco nyari huntu. Tatangga kabeli parabola ribut, ibu meuli paramek lieur. Tatangga meuli Fortuner, ibu muriang di imah. Tatangga mangkat umroh, ibu boga penyakit tipes, dibawa ke rumah sakit umum, ternyata ibu di jalan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aya nu kitu aya, aya nu kitu aya. Yang suka ngaji rutin, yang kompak di mana-mana Pak RT, ibu nusok yasinan berkat sedikit sok ngomongkeun biasana. Lamun marhaba mahalul kiam cau asup jeruk asup papais asup kana tas bugis asup biasana. Ibu nusok wani ngomongkeun tatangga biasana. Ibu mantak sing kocek di alam neraka teh ibu-ibu, karena Allah menciptakan ibu-ibu bibirna aya opat. Mau di luhur ngaji ge sagala diomong, ngaji oge komo alhamdulillah bibir handap tuh bisa ngomong. Lamun bibir handap ngomong apa kata dunia? Rame nak pengajian di mana-mana teh di mana-mana pengajian kompakna ibu, jarang lalaki mah. Beres Bu? Maka IRT mah tara loba omong, tara RT mah birna aya dua. Jadi RT mah paling ge ngudud bari ngopi. An RT ngudud cek RT teh lah di imah teh angeun haseum di araranyep hayang sakali-kali ngadahar sayur sop. Tah RT ge jeung tukang son kameramen Pak Ustad ge aya boga pikiran salaki teh hayang boga dua mah aya. Tapi jampena sok bohong, tapi nyandung teu kenging bohong. Maka sudahlah Pak RT, satu saja nikmati yang di rumah, itulah bidadari surga. Leres Ibu? Antak insyaallah ulah sa omong-omongna lamun lain omongan, ulah sa denge-dengena lamun lain dengeun, terus bibirna diam disebut. Kalau tidak bisa berbicara baik, ieu meni jebak-jebe di pangajian teh ceu urang mitoha meni pusing ningali mitoha kunaon sih. Mitoha teh lega sawahna, lega kebonna, dipajak tentengan koret mitoha teh iraha paena ih ini lila. Aya nu kitu aya. Astagfirullahaladzim ulah atuh. Komo di pengajian karake datang geus ngomongkeun salaki ya ibu-ibu teh. Ojo-ojo salaki urang dicakut terus bisa meuni hidung. Di imah make kolor jeung kaos kutang da corona boga gawe ayeuna teh ka sawah tara, aya meuni harneug ningali salaki asup. Eta teh ibu-ibu teh sakitu teh menang ladang ngaji. Aya sok jeba-jebe aya. Astagfirullahaladzim. Sudah. Bahwa ibu lamun daek ngomongkeun batur deui besok ataupun sore ayeuna digunting ku Allah letahna panjang deui, digunting panjang deui. Nauzubillahi min. Pokona ayeuna mah uih Isra Mi'raj sareng Umi Yoyoh mah tatangga ngabangun imah. Alhamdulillah
Tatangga kabeli mobil, alhamdulillah. Tatangga kabeli sawah, alhamdulillah. Tatangga marangkat umroh, alhamdulillah. salaki tatangga tukang ojek kawin deui, alhamdulillah. aya salaki tatangga kawin deui boga pamajikan dua, ibu nu hebohna, aya nu sok kepoh aya pamajikan cicing wae, ibu nu sok kepohna. Inilah ibu-ibu di zaman sekarang, betul? Yuk hindari gibah. Yang ketiga, yang ketiga dengarkan. Ini yang harus saya sampaikan sesuai dengan Quran dan hadisnya. Allah menghalalkan di antara jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Awas. Aqimis salat wa atuz zakat, dirikan salat, tunaikan zakat. Umat Islam yang berada di Babakan, Karawang, Pajaten, Al-Hidayah semoga sadar hari ini. Maka laksanakanlah perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Siapa orang menghalalkan segala cara di Pajaten, sok wani nginjamkan duit 100 sayang dibayar 150, maka 50 itu yang menjadikan kobaran api neraka, kayu api neraka yang dimakan oleh Anda wahai rentenir. Ini yang harus saya bahas setajam sini, betul? Pas jadilah haji yang mabrur dan mabrurah. Besok wani nginjamkan pare sakintal, hayang dibayar 2 kintal, maka 1 kintal inilah yang menjadikan kobaran api neraka yang dimakan oleh rentenir. Betul? Sudahlah apa adanya. Nu beunghar di Pajaten kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah. Ulah angger wae. Memang gampang cari duit seperti itu, gampang, tapi tunggu azab Allah. Anda akan berenang-renang di lautan darah nanah yang membusuk bau selamanya di alam neraka. Betul? Guys, ibu haji tulungan atau abdi tegaduh artos kanggo bayaran budak sakola nambut 200 nyasok dibere 200 ngangke bulan Maret bayar 2 nyebut jadi 300 seuk nu malarat teh da butuh teh kajeun rek 300 rek 500 ge da butuh tungtung nama teu kabayar bunga. Jadi aya buyutna aya incuna boga imah sagede kepeul diseret kudu beunghar gara-gara rentenir. Betul? Ini yang harus. Maka tadi jangan pundung plastik ulah nyebuk ulah balik tinggal lah cicing kupingkeun. Yuk terima saja apa adanya. Ibu kumaha atuh abdi teh kakurangan wae hirup teh, yuk istighfar ka Allah, istighfar. Semoga ibu diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Yuk yang lalu biar berlalu, jadilah orang kaya yang dermawan, jadilah orang miskin yang penyabar. Istighfar dari segala apa yang terjadi di masa lalu. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah. Istighfar minal khataya. Semuanya astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Subhanallah. Semua bu. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahil ali. Anu gaduh penyawat. Yo. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal. Yang iri dengki lawan dengan doa. La ilaha
harta titipan saha ibu? Caroge ibu anu ganteng sakitu-kituna titipan saha? Putra ibu anu soleh-solehah titipan saha? Lamun salaki maut insyaallah kurang didoakeun sing janten ahli surga amin. Lamun ibu anu maut ti heula salaki ibu sami urang doakeun mudah-mudahan aya dina keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Leres ibu? Maka inilah bahasan yang sangat pedih, manusia yang senantiasa melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Asa nu sorangan sawah teh 1 ton, datang ka imah sakintal milik Amil, sakintal milik ustazah, sakintal milik diantara yatim piatu. Aqimi sholat wa atu zakat, dirikan sholat tunaikan zakat. Kameramen bilang sholat teh bari nangtung teh sok lieur cek tukang son teh diuk son tuh bisa diuk abi mah buaji rematik ngigir tuh bisa ngigir abi mah asam urat kicep tuh bisa kicep buaji modar sia sholatkeun ku Allah ibu betul. Maka tunggu ajab Allah sangat pedih. 1 ton pare datang ke bumi sakintal milik ustad siap milik anak yatim sing nyaah ka Amil. Lamun teh nyaah ka Amil nu beunghar cirian mil Bu Amil pake stabilo nu beunghar nu buat toko nu boga sawah cirian pas nu beunghar teh nu beunghar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Amil punten itu Bu Haji pupus ambu korek bu mana bu mandian korek eta mah tara mere beas-beas santara cirian mil cirian Bu Amil. Oh eta kumatung ke mandina mandi we sia sorangan. Oh engke kumaha ngabungkusna make kain kapan nyamungkus sorangan. Engke kumaha dianterkeun ka makam kok nya acol-acoloan sorangan. Mantap jangan sampai terjadi. Nu beunghar dibabakan Karawang pelit cap jahe mere gehese kudu di. Inilah bahasan saya. Betul. Geus dasadena teh titipan Allah. Najan boga imah gedong ge dibawa moal ka kuburan imah gedong. Moal dibawa emas permata dibawa moal. Insyaallah. Yuk kita beriman dan bertakwa. Dari awal tadi pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh anak saya dengan suara yang begitu indah. Wajilat qulubuhum jadat imana. Bergetar hati lamun ngadenge ayat Quran, bergetar hati lamun mendengarkan solawat. Itu tandanya manusia yang beriman. Omong lamun ayat ajan ulah hare-hare wae ieu mah ajan zuhur ke karak ajan ke kedeung deui geus qomat. Geus qomat teh angke karak qomat kedeung deui ge surat Fatihah. Di masjid selesai ibu sholat zuhur jam 2. Astagfirullahaladzim. Yuk kita bangkit dalam sholat dan ibadah zakat. Mudah-mudahan Pajaten menjadi masyarakat yang sejahtera. Alhamdulillah. Mantap, insya Allah dibalik kekayaan ibu ayah harta yang akan dititipkan oleh Allah kepada anda. Lamun tadi zakatan eta saton sakintal, maka Allah memberikan penyakit tepagah puguh stroke ringan. Disuntik 1 kali suntikan 15 juta. Sakintal mah nyaa. Aya nu kitu aya. Mana adalah mana? Jangan tersinggung, ini kewajiban saya sebagai penyuluh agama menyampaikan materi seperti ini. Alhamdulillah. Mantap, keriduan anak tergantung keriduan orang tua. Besok wae kama teh. Kama teh korek wae rumah tangga geus sagala boga oge. Cek mate neng mak muriang geus 70 tahun, mah hayang atuh ngadahar anggur meuri di Cibuaya saparapat mah. Mama geus kolot teu kudu ngadahar anggur, urang ngalak cecendet nya. Kayak dikulup di akar-akarna. Urus tunjung mah hayang anggur dibere cecendet. Neng mak masna meuni reunceung, meuni make kalungna panjang, ongkorongna panjang, meuni gede, gelangna meuni keroncong. Mah meme mah hayang make emas atuh neng.
mama geus kolot ulah make emas kayak mah anu nyulik nya mama make gelang karet teh nya aya nu kitu aya eta kakolot koret-koret teuing aya masak sayur hasum pesmol emasnya ngagoreng teri emak nyamperkeun di dapur neng malah pari jam 11 sadar weh ini bulak balik we imah keur tamu aya nu disebut kakolot nyebut ini aya astagfirullahaladzim ada ya bu jangan sampai terjadi al jannatu tahta aqdamil ummahat surga berada di telapak kaki ibu ayo lah PW siap Ibu, teng kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. ibu kau eta budak di Malohok kabeh Wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. kau mengandung melahirkan Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu Ayo nyanyi. tingkat dibanding ayah. la 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 mantap kayak kurang amplopna kabulurahnya menta kabulurahnya doakeun bulurah sing berkah rezeki nah alhamdulillah mantap jangan pernah melukai perasaan ibu karena surga berada di telapak kaki ibu lain di kaki bapak mah roromehun sinya ka indung geus ngandung udah tak ujung sinya nu bisa ngajuruin anu bisa ngalahirkeun nu bisa menyusui anu bisa sadayana teh ibu derajatnya 3 tingkat dibanding zaman globalisasi yang canggih can aya RT nu bisa nyusuan anakna cek RT teh pak ya orang parga lah nyusuan pangnyusuankeun budak bisa teh RT nyusuan anakna tuh terkecuali Pak RT nu ngagantel wae hese di sapihna terus pakai antara wali bat merah eta salaki ibu ngagantel we jaba kumisan jaba jenggotan terbeda bayi tabung aya nu kitu aya ngagantel we aya alhamdulillah genenya mudah-mudahan bayi tabung ibu di bumi bapak-bapakna sing sarehat bari jeung susuna kadaluarsa oge nya alhamdulillah laras Bu RT mana Bu RT laras Bu RW sok gede antepkeun lah rumah tangga mah yang penting sakinah mawadah warahmah naon ibu cek pajaten sakinah teh naon sare jo aki-aki ngonah na boga aki-aki nu teu boga ripuh aya jahe di dia janda herang aya mana jahe aya japu janda ripuh aya rani randa nini maka palurah sadayana bulurah Pak RT sinya karanda teh kontrol randa nu aya di babakan Karawang Pajaten tulis ngaranna Ici Ina Ilem Nani ibu dikontrol ku RT laporkeun ka lurah teh insyaallah RT anu dilaporkeun ka lurah teh nyaeta RT insyaallah akan senantiasa memberi kepada janda-janda duapa RT singnya kajanda usia 70 tahun 80 tahun RT ulahnya komo RT bogoh kak nyabu randa 30 tahun bahaya teh bisa-bisa pemajikannya kelenger laras sebab maka jadilah janda-janda yang beriman dan bertakwa jangan jadi janda pelakor pengganggu suami orang kok meni rame gini ya Facebooknya gunakan dengan sebaik-baiknya ya Instagramnya
jangan mau mejeng nyaho hari dina HP mah mau herang ditinggali nyata mah dengan kamera jahat leres teu alhamdulillah Gus pokoknya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Khadijah ibu lamun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ka istri teh kunyah-nyahna nya cenah nya teh ulah teh wakasul ya tuh Rasulullah mah ka istri teh ya Humairah pipi yang kemerah-merahan tukang son ka pamajikan nyebutna naon son hah oh ayang embeb eta tukang son nyebut ayang embeb urang daang jeung genjer ayang embeb daang ju jeung ceeceng kenela son ayeuna mah son oge ayang embeb komo bunda disebut apa sama suami tercinta bunda nyeng nyeng meunik nyeng gitu nyeng kas ayeuna mah balik ceramah Umi Yoyo salaki kompak pajaten babakan Karawang awas pak lamun teu nyebut embeb moal dibere puting ayeuna mun sagala embeb atuh nya ahna salaki kanu janten pama eta teh nyebut naon ka pamajikan teh jenong aya salaki nyebut jenong ka mana si jenong komo si dekok remok baru si dekok eta nu gendut salaki aing nyebut ake gendut si gendut ka mana ya Allah lamun ku salaki disebut gendut sakitnya di mana bu nyeri hate teh ku salaki disebut gendut bu nyeri gendut ke gara-gara manehna baheula mata gendut nya sok Khadijah mah ibu istri yang solehah lamun dipanggil ku caroge teh aya pikir naon ya Rasulullah era bunda ningali narai caroge teh bunda osok kieu teh ka salaki aya naon si apa era kalau istri yang solehah mah isin ningali wajah salaki teh ibu era teu ningali wajah salaki henteu enek aya nu aya alhamdulillah hayang we ka surga ai sakinah teh tentram mantak ibu dari resikoan ku salaki kedah tentram nya qanaah penerima apa adanya dipajaten ulah sok ngomong ka salaki pak dipikir-pikir rumah tangga urang jeung maneh mah kangenahan ai anak geus genep ai seteu heli nu nyebut kangenahan apa rumah tangga teh urang jeung maneh awet rajet asok bos ya teu kanging awet rajet kedah awet rajut lain kanjut rajut saling pengertian, saling percaya, saling mencintai rumah tangga, ingin bahagia dan ingin abadi, tidak ada dusta di antara kita. Leres bu, leres bu. Oh baji orang sok tara ngaji, orang ngaji loba saragam, komo saragam biru, orang teu boga. Orang tara ngaji di imah we orang istighfar.